wal jahilu aduwullahi walau kana abidan. Ari keberadaan, ari kedudukan anu ngarti anu nyaho kana aturan-aturan pangeran Habibullah eta pangkatna kakasih Gusti Allah walau kana fasikon jika santri teh tadi teh. Jadi ayeuna mun teh baungna santri mah ayeuna mun teh ku sabab ayeuna keseharianana ayeuna mun teh ngaji nyaho aturan angger eta teh Habibullah. Jika resek baheula tingkuh ayeuna mun teh pelomboran najan ayeuna cek paribasana pakaian teu patut ayeuna mun teh meueuh kasantrian tapi eta takdimna tapi eta mahabbahna eta